Sanggar Calung Pop Sunda. Assalamualaikum. Rupa kuring cek batur mah kuring memang kuring seri da emangnya bisa beres lah kuring tersedih malahan hati sebaliknya lamun rupa kuring kasih meren bakal dapat kita cinta uga kowe awewe ngantai daratan dikawin bagi katuwe kita duwe resiko menggore waktu paling derita ibu eri waktu kuring indi sejak ninggal kemanengan bari hati murili geni melang hariwan sieun kapandang mulia di hati indahnya
rasa bet marojing jang aduh kumaha waktu kuring Orang nyala. melang padahal bulan genimbongan sesatanya penyaksian junjungan kudu luasa antum abdi sorangan dipikir dan memang takdir ilahi saat bulan genimbongan sesatanya grunyaksi kudu luasan ngantumkeun abdi sorangan dipikir dan memang takdir ilahi abdi terasa takdir
Besar pajak ini tidak runtuh yang tebang-tebang salungan teknik lah.
nyandak kembang saben kekengan aja tawis deke yang jengan kawang ayu negan lami Sok, nah hoyong anggur hidung sia. sok aya kada iya iya bawa saya urang lagi ke laguna anggur hidup Ya, nanti Kang Asep Pangal, anggur hidup. sok ka dieu anggur hidup Sok Kang Asep Pangal. budaya kota Sumedang udah hidup di Sumedang ala-ala kota Sumedang oh segini cukup masuk lagi sanes gitu judul lagu ala-ala tuh dijoget
ibu deui jeung joget atuh deui. Lagu kitu hungkul jeung joget. Ya, cek aing ge rame tuh. Oh, tapi Hayang halus teh. Hayang goreng teh halus wae. tapi kan 100.000 kali deui. Cari. Oh. Budaya kota Sumedang. Udara Indonesia. Bangreng Sumedang. Aya Bangreng Sumedang. data ya kata-kata Bangreng Sumedang dah. Ya sia ti Sumedang mah Bangreng. Iya. Tarawangsa. Iya. Montong sok nyawanan aing leuwih nyaho sia. Bahasa. Mbak, tekadamu sekali ini Oke, mana mah butut cicing kok. Ya, sarili cek aing. sok sekali. Cicing lagi. Cicing. Itu campur mah. Cicing lagi mau pacar rekaman atuh. Ayo besok. Sadari. Halah. Lah, tunggu bujang tuh. Sareng siapa anak ka dieu? Apa namanya? Astagfirullahaladzim, itu hak urang ya. Balik mayar. Wayana guguk udah Sumedang. Da dulu. Kela sia kalau urang teh. Anas diheuleuikeun ku aing. Saha nu ngaheuleuikeun? Heuh urang gak? Salah berarti. Aduh, punten pisan. Budaya kota Sumedang. Mana mah? Kamu sekali Mana ini. mah anjing kurang lucu sia. Mah punten banyak. Haburan dibuat Cicing. Itu dari era Parada. suka teh nelpon ku urang. Aduh era habis. Anjing dosa. Berarti salah satu kieu mah. Kieu salah satu. Nagaranggo saja kos moal dibayar situ nagaranggo. Iya. Budaya Sumedang, kota Sumedang biasanya kupun biduan. Tapi saeutik we da ari abdi teu boleh halus nyanyi. Cek kumaha? Kieu da kota Sumedang. Udara Indonesia Sumedang. Alayeum kota Sumedang. Cali geula. Awatos. Coba cali geula. Budaya kota Sumedang, Tarawangsa di Sumedang. Tahu ge di Sumedang. Kumaha cenah mama? Ayo budaya kota Sumedang. Budaya kota Sumedang. Oke. Masih bersama Deda Tito Boy. Ayo. Dua besar. Adanya berangkat. Budaya kota Mang kumaha ya aya grup Yayan Jatnika pengaruh teh kana ikalan Mang. Kumaha Mang? Wah, pokoknya mah pemikiran aya dina dangdut Yayan Jatnika mah alhamdulillah. Redak pokoknya mah. Pokoknya kepayuna pemayan Jatnika pada diudag-udag kami mah alhamdulillah kana ikalan teh. Dikertakeun aya wae. Komo di parang pencuacana saya mah alhamdulillah.
meledak ke pokoknya kayak nu hajat di mana-mana wae sok poe tabeuh ka Yayan Jatnika. Insyaallah abdi mah bari Rame mah karena jalan ya rame. Alhamdulillah kana jalan teh pangaruh kana jalan teh pokona mun aya nu hajat sok poe tabeuh lah.